karsa kieu pemandangan aing goreng nyanyi aing eta tuh mari mama eta tuh mari mah ieu dunungan kana takdir sesorangan pamajikan aing eueuh teuing kabur ku teng-teng ing si Lasmut si goblok mah jat tahu Gusti si goblok itu kurumun kadieu euy si goblok cek ka kebun ka undangan gitu sih. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Kenaon sia di dia? Tah aing tos ngalacau lu tah. Cau raja alus anjing tah. Yuk, mayor si mana? Tas ngalacau. Anjing, cau namanya gede pisan euy. Nyoho atuh, alus euy. Hebat teh. Cak caunan ieu. Cau raja. Hah? Cau raja. Cau raja ieu mah, cau muli kopok. Sia pan heuh cak engke cau raja eta cau raja. Anjing, euy. Di mana menang mana nur? Eta ti landeuh di kebun aing. Hah, sia menang nyolongnya anjing cuma ke parasmanan. Dina kebun nu aing nyolong aing tara nyolong. Anjing Mang Sumantal itu pan keur undangan sia. Nu aing ieu mah cau mah. Nu aing ieu cau mah. Hah? Nu aing cau. Kumaha? Nu aing sanud ieu mah cau mah tinggal nangala ti landeuh ti kebun aing. Lain aing maneh di dieu keur naon? Hah? Maneh di dieu keur naon? Sia mah. Yo nanyakeun ngojek. Yo sampel anjing teu nya rambung. Ya urang mah demi Allah teu nur urang keur coba saeutik masalah ojek. Aing bingung nur aya nama euy. Penumpang barogan motor piraku ku aing diojekan kana motorna. Bodo amat. Mungkin kan. Terus ayeuna sampel nur euy. Mahal. 7.000 gratis tadi. Bodo amat. Aing sangka di ieu teh di pasar narima 2.500 atuh udeg. Geus ngopi acan sia. Hah? Geus ngopi acan. Apa sorangan aing sorak nyorangan kieu. Si anjing. Geus lah. Aing mi HP ieu cau nu aing nya. Pan aing di ladah aya cokoteun deui saturu deui ieu mi HP nya bisa anu mawah nya. Heuh nya. Kade tah. Goblok anjing. Oke petot aing dijual. Gila aku aing. Nah aing ieu kudu ngajual sabaraha teuing cau nu kieu petot. Aing si Mas Nur aing teu kapalan. Wacek kewe aing mah bebengetan jalan manek meulina aing lah. Ketika dibuka bajunya kelihatan bulunya. Idih anjing datang kieu patut atuh naon cau saha eta dibabawa. Hah? Cau saha ieu dibabawa. Cau saha ieu? Cau saha ieu dibabawa nu saha? Nya jauh. Cau. Kieu mah beli. Kumaha? Urang kata tatang ku si Nur. Apa si Nur? Si Perguso. Nyambung cek aing. Kumaha? Heuh kumaha? Nih Si Nur. apa? Aing di kepret pisan geura. Kalem masalah kapo mah aya di udah. Ya. Si Nur ngajual cau. Cau nu Mang Nur ieu. Lila-lila ku aing di karungan geura ieu jalma. Oh iya cau Mang Nur rek dijual. Si Nur ngajual cau. Oh pan aing ngomong tadi teh aing teh ngomong kita tadi gini Mang Nur ngajual cau lain. Kumaha ditawarkeun ka urang anjing ku aing. Kumaha ieu Bener ngomong nu goblok mah kieu nya. anjing lah ka aing disebut tuh goblok cenah. Cok, ya iya da urang mah ka titahan nya. Heeh kumaha? Oh, itu jual 100. 100. Anjing. Ya, ngarenek dijual ade. Bogaan pangaputus sia teh. Geus ambe tong loba omong aya namanya ambe urang darah tinggi henteu naek geus tah. Ieu 100.000 tah. Geus indit ka ditu. Uing bisi tensi. Yalah, bisi palsu ieu. Nah palsu kumaha atuh tempo eta duit asli nyebutkeun palsu atuh.
Oh teu apa mana asa jeung pasuna ya. Enggak sini. Lamun Enggak sini. asli mah aya gurat bumian ieu teh. Anjing. Enggak sini tata geus dibere duit aku aing dibeli tata. Cauna. Nerima. Sini tirit kan itu. Hah? Indah. Anjing. Rusak suasana we aing yang pentingnya. Indit. Kami bari ini teh nya. Oh, jig ka ditu jig. Hah? Jig indit. Komisong naon sia teh? Jig indit. Nah, komicong kumaha pan dia cauna ge dibalik ku aing. Nah, minta komicong geuningan. Hah? Yo, bos. Hei, joy kana awewe. Baik aing limpah Kan awewe. Jujur aja lu goblok mah anjing. Bukan goblok ke aing, manehna nu goblok. Goblok ke aing. Ka awewe mah hejo panonna teh ka nahaon ka. Nah aing memeuli cauna jeung nahaon aing teh itu. Geban cauna cau petot di ieu teh. Tapi da cauna mah cau mahal ieu teh, Jual di we ku aing gitu. Kira mun aya nu ngaliwat lah jual ku aing. Harita basah usum lodo panjang. Halo, Pe. Ada mana? Iya cau saeuy. Cau. Halo, Pe butuh cau. Heeh butuh euy coba yuk anjing ieu mah. Cau halus sih mah, cau raja bulu geuningan. Tapi rada petot di tengah ngalati belah mana yuk. Ieu teh pada marangan ayeuna pan usum malodo jadi rada petot seutik malah wajar tapi da cauna mah cau halus ieu teh. Halus pi butuh nu kieu. Butuh jang 4 bulan pamajikan sabaraha yuk. Obat naon? Aduh. 4 bulan. 4 bulan Oh, jeung 4 bulan. Ah, meujeuna jeung 4 bulan mah make cauna nu kieu. Heeh, jangan diungan. Ieu dijual sabaraha? Ieu mah hatuy atuh segitu mah. Panacan ngomong lagi ayeuna geunan. Heeh, satu. 200 lah. Lah ulah 200 teh mahal-mahal teuing. Nah, mahal teuing yeuh mun ngalama ieu teh can ku geutahna, can ku non teh sireum garatul ka kebon asup-asupkan agenan ka beuli. Nah, mana tuh bae? Sabaraha? 200 sawalawe rek. 200 salawe. Lah aing mun 200 salawe mah muing mah. Sabaraha tuh? Ieu jenis lagi 150 nya anagenan. Aing mung geus aya pake 300 lah aing mah. Nah itu beuki ngacaprak wae nu nawar cau teh geuningan. Goblok aing tawar mahal kalah beuki murah. Dieu jalma teh. Nah, bae lah. Sok jadina yang sabaraha ya? Jul setengah lah sok bae rek mah. Setengah kumaha geus 110 we lah aing mah karunya. Da ieu mah cauna geuna rada petot ieu. Oh. Iya lah jeung mundur. Kita bawa banjut cauna teh lah. Ikhlas? Ikhlas jik. Ridho. Bener. Bener. Turunkeun atuh. Isi ka ditu ah. Lumayan kan. Batin nu 10.000. Tapi kajeun lah. Ieu mah batin kira dihukum lumayan. Aku cau deui, cauna anjing ka anu manjut. Ieu di ka mana si budak? Budak. Dag. Cau aing aja bawa eueuh di bawah meureun. Budak. Hah, na ka mana deui? Dag. Hah, na ka mana nya? Deuleu itu si Lutfi. Nah, eta mah cau saha si Lutfi euy? Pak, Bang. Lain eta ente mah cau saha? Iya, menang meuli urang yang 4 bulan pamajikan. 4 bulan? Heeh. Mah gitu. Hah? Aduh, cau yuk mahal urang meulina yo. Goblok berjit pisan tuh. Ade Kipri menang meuli teh saya. Ade Kipri. Ieu mah cau aing. Tadi dititipkeun ka si budak. Cau aing. Cau aingnya mah. Emang geus pernah papangin jeung Ade Kipri? Teu apa si Ade Kipri mah aing mah. Nah, betul ieu jal-jal cau aing ti mah pan urang malina ge Ade Kipri ya teh. Pan tadi aing teh sasengala ti kebon ti landeuh, di dieu panggil jeung si budak, jeung aing teh pangnungguankeun aing nyokot cau deui ka landeuh. Lo teh angan atuh si budak da ieu mah urang menang Ade Kipri sing sungsing dem aing mah. Sok. Tanyakeun ka si Ade Kipri na Jung. Nu aing mah cauna ge. Ih, karep teuing urang menang meuli yeuh heh. Naik si budak. Aing teh nitah nitip ka si budak. Terus? Napang kumaha jadi mana teh si Ade Kipri teh ka harti aing mah. Da urang ge sarua. Kumaha tuh? Si Ade Kiprina teh anjong. Nu aing ge cauna ge. Karep teuing aing mah, nu aing mah menang meuli. Urusan nu kumaha aja si budak jauh mulu aing mah teh si Ade Kipri teh si budak. Aing mah. Tah mah si Ade Kipri menang madog da ieu mah nu aing. Heuh terus menang madog ti saha ieu? Mana ti saha meulina? Si Ade Kipri sampeurkeun yap. Yap, sok aing mah wani. Kalau mah teu suka sia teh kudu kitu teh. Ketika dilihat bajunya, kelihatan bulunya. Idih. Bango. Bang kumaha ieu cau aing dijual ka si ieu? Kan we nya menang wae. Tuh, dengek menang mau 5 enak
Mana mau ditisah ya cau nu urang ya cau teh. Menang mulai itu si Mang Budak. Hah? Mulai itu si Mang Budak. Dengekeun kita tadi menang mulai si Di si budak. Hah? Kan dijual kawin. Aing mah nita sote pang nungguankeun cau tadi teh kasih budak teh tadi dijual kalah ke bodoh amat tempat Nyaho. di cau. Lain urusan Eke eta mah. Tanyakeun we ka si Mang Budakna. Lain urusan uing. Tuh, udah zaman tuh, budak. Tuh, Budak tadi kayak. tanyakeun tuh ka si Mang Budakna. Enggak tadi semuanya. Lain urusan uing lah. Kalau mah teu suka saya teh gituan teh. Tah, jalan mana? Tuh. Nah, ya cau aing kalah dijual kasih ade ieu. Hah? Kang kumaha cau aing ditah dijual, kalah dijual kasih ade. Cau. Kalah Nur. Masalah duit mah aya. Nah. Duit nah. Dijual ya Gus ya. Hah? Tuh, kan teu nyambung. Teu nyambung kan? Tah nu Udah kieu. 200. Saha nu ditangga jual cau sia teh pan aing butuh cau teh. Hah? Saha nu ditangga jual? Ini siapa? Si anjing. Lieur ngomong jeung nu mah Cek aing naon 7 mulut ogenan. Tadi genan masa ngajual lagi meuni berbelat-belit. Kan aku tuh jadi pusing. Mati aing ya. Ya, sama dari talah, aing balik Ayo, lah. ayo, Aing ayo, geus ayo. batian. Kulihat gua bajunya. Kelihatan bitinnya idi Anjing.